Pergusa tuh aing teh berat itu na geuningan kalahkan hayang digagandong atuh diogoan pisan. Iyalah. Aing minta sekaliannya. Minta aing ge satangkal. Sakit. Ada apa Anda ini ya? Nah, ayo naon? Juri. Hah? Yuk sangu ya. Sangu dahar. Iya sangu na. Sanguna. Iya sangu. Hey. Ah itu burung. Hey. Ketika dibuka bajunya, saya nelfon. Pemajikan aja. Kamu sini pemajikan aja. Angkat ulah, angkat ulah. Halo. Naon? Sok komentar teh sok aneh-aneh wayah yang sampu. Ya sakedeung tuh. Nya. Segala yang sampu deui. Ampun teuing. Aing mah anjing sorangan mah kuung ka kebon ageuna euy. Ngajak batur gitu si Perguso ka mananya? Ajakan si Perguso ku aing. Perguso di mana kau? Tapi besok esena yang anak-anak ieu teh euy. Aing telepon we ah. Sudah sering kali. Ada apa dia? Ini sekali telepon aku dia. Bang. Di mana? Di mah di tukang di paragi nongkrong biasa. Wing kadinya ayeuna. Antar ka kebon sakedeung. Lah, geus wing ka kadinya ayeuna. Sok atuh ka dieu we ka dia. Paragi nongkrong biasa di dia di tukang. Tungguan. Apa itu? Lai. Buka bajunya. Kamu ternyata aku cariin, ternyata kamu ada di sini ya. Aku kan tadi bicara sama Anda. Anda itu terlalu besar. Aku nyariin dari tadi, kirain kamu nggak di sini. Aku ini luas asli. Iya, nggak apa-apa. Biar bagus ekspresinya. Kenapa ini? Ini orang yang ketutup. Apa-apa lah. Iya. Aku ingin perlu bantuan Anda. Apa? Bantuan ngalah sampo ya? Ngalah sampo? Ini setelan kok bukit ngalah sampo aing. Hah? Pemajikan uing ngayangan goreng sampo cenah hujan-hujan kieu mah hayangan goreng sampo. Sakedeung. Ngalana ka mana? Oh, ka kebon uing di ditu nih. Nah. Uing keung sorangan mah. Oh, iya atuh. Ya. Ka mana jalanna? Kadinya jalan. Anjir. Buru lah. Lai. Pergusa tuh aing teh berat itu na geuningan kalahkan hayang digagandong atuh diogoan pisan. Sebleker Anda itu empuk sekali. Iya dong, kan aku kan pakai sebleker itu kayak bo. Ya lah, gila. Ternyata capek sekali ya. Anda itu segini aja sudah leluh. Iya, aku capek ini. Dari tadi nggak nepi-nepi. Nah, dia kebun sampetnya, Mang Nur. Iya. Iyalah. Aing minta sekaliannya. Minta aing ge satangkal. Sakit. Alah, sakitu doang atuh. Kamu lempangnya terlalu geresak-gerusuk, aku sampai tersungkur ke sini. Maaf. Kamu bercanda terus. Ya, Mang ada aing minta satangkal. Sok, gampang loba ieu. Serius, bener. Serius loba ieu tanggal sampel mah uing mah. Jangan urang ada alus di belah mananya. Orang uing mah kenyangan belah ditu atuh. Urang neangan ka belah ditu atuh nya. Mang Nur ka belah dinya. Aing belah dia ya. Tah Mang Nur neangan belah dinya. Aing bari ngalas dulu Mang Ade. Tah, ieu mah baradag ye euy sigana teh euy. Ieu sigana mah ye. Anjing liang. Suara naon euy? Suara naon euy? Ada apa Anda ini ya? Nah, ayo naon? Juri. Hah? Juri. Di mana? Di situ. Caprak. Turun lah tuh aing berat. Juri. Juri di situ. Bukna gondrong. Di situ tuh. Oh, di situ.
Aing sieun. Balik banyak. Balik we. Wah. Sieun. Banyak yang berarti ya. Tuh udah ka dieu. Anjing. Lain ini mah namanya tengah poe kieu juri kah. Siga lapar kan euy. Yang mau burung lain. Goblok teh aing ni reuas. Balik. Aing sieun. Balik. Sieun aing. Sieun ya. Siga hayangan barang akan euy. Karunya euy. Ek dahar. Hah? Ek dahar. Ya. Nyokot kayak jojong ka ieu mah karunya euy. Oh. Yang dahar meureun. Jung tuh. Oh gitu sih hayangan manang meureun. Hitungana tuh sakedeuk nyokot kejo karunya. Heeh, Jung. Anjing deh. Cukup aing jalma na haus. Hah? Aing sieun aing nu. Aing sieun. Ini ka aing melotot wae. Ya bener eta dibere sangu jalma itu. Bere atuh karunya cet teh. Aing sieun tapi jeung Mang Nur tapi ke kaditu deuna. Sayar jeung aing karunya aing mah. Ieu nyokot heula sanguna tuh. Siap. Iya, atuh cenah dibikeun duaan. Ieu Mang Nur Najis ah. anjing ku Mang Nur lah. Aing sieun ngarawel aing sieun. Udah kenal malangkon dewa itu. Di sangu ya. Sangu ya. Anjing ku Mang Nur tuh. Iya, kuduan. Yo, sangu ya. Tah, sangu dahar. Top tah. Jikin dit ka ditu we kalah sampe. Eta sanguna aing jauh-jauh ti imah nyokot sangu. Kunyuk. Jalma edan. Eta sanguna. Ieu sanguna tinggalan. Ieu sanguna. Ieu sangu. Ah, itu burung. Ieu sanguna ieu. Coba gua. Sanguna ieu. Anjing, dasar jalma burung. Capek-capek aing nyokot sangu ti imah. Bisa aing lapar ieu lah. Cong harakan we duaan ya. Siap. Goblok, kalau dibawa karetna hungkul.